Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Araya Daramang ya tetos jam 11:30 Uyos dugikeun ka jam 1. Masya Allah. Uyos dugikeun ka subuh mani sagala wiosnya. Berarti ibu-ibu orang dia mah siap pakuwu diajak ngaos dugikeun ka subuh. Ternyata ibu-ibu orang dia mah sadayana ge ahli ngawadul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun awi daun gedang ngalana diperhatikan manawi keur harudang cobi ngajawab salam sorakna rada tarikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ari eta bapak-bapana ibu harirup teu. Sanes bapak abdi 3 kali maca salam teh geuning akang mah teu nemal teu nyora. Bingung ongko hirup tapi teu nyora. Disebut cengcelengan da usik. Benten sareng ibu-ibu suara bapak-bapak mah ibu-ibu mah ngawaler salam suarana luar biasa. Sok geura urang ditaros ku abdi bandingkeun suara ibu jeung bapak. Ibu repeh bapak. Ari akang teh kunaon atuh nyorat teh kala suara jin. Bapak. Ternyata di Pamonik teh alhamdulillah menyemarakan suasana acara wengi ayeuna teh sanes ku bapak-bapak tapi ku awe anu angkat ngaji ayeuna ka dieu geuning seseueurna awewe nu garaneng dina pengajian nu sok riweuh ku pakaian nu sok manyun lamun salaki teu boga duit nu sok nganyuk tara bebeja matak dina neraka ge lolobana. Alhamdulillah. Astagfir. Naudzubillahi min. Insyaallah ibu-ibu urang Gardu Jaya masadena ge ahli surga. Sarolehah jaba garulis saware. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa auhayna ilaika an tabi' millata Ibrahim hanifa. Al-ayat sadaqallahul azim wallahu a'lam bimuradih. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam adzibu auladakum ala salasi khisalin hubbillah wa hubbi nabiyyikum wa qiraatil Qur'an. Al-hadis sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Moal seueur bubuka ka ibu sinareng bapak margi waktos parantos wengi cekap itba wae abdi muqaddimah kanu ti payun. Judul acara ieu teh di Pamonik tasakuran walimatul khitan Ananda Depandra Mahardika Saputra. Bangga ngaranteh meuni panjang. Atur nuhun intina tasakur binikmah Bapak Monik sakulawargi
hakikatna Allah subhanahu wa ta'ala syariatna pamunik nu ngayakeun acara ibu bapak tiasa angkat ngawas wangi ayeuna mudah-mudahan orang dikumpulkan ku Allah dugikeun ka surga amin ya robbal alamin. Nu dipihormat pengatur acara penertib wanci, nu dipihormat Bapak Kepala Desa Gardu Jaya yang masya Allah luar biasa, baru pertama kalinya saya melihat Bapak Kepala Desa yang istrinya 2 tapi rukun luar biasa. Turutan Bapak. Mudah-mudahan Pak Kuwu engke mah dinasibkeun ku Allah sing janten camat amin. Tos janten camat mudah-mudahan sing janten bupati. Tos jadi bupati mudah-mudahan sing jadi gubernur. Aminan atuh tak gitu ketos jadi gubernur siapa tahu jadi presiden margi abdi tos badami tadi sareng ibu kuwuna sok ceng teh nyalonkeun presiden abdi jadi wakilna pokona mah urang jaranji lamun urang jadi presiden urang RT nu aya di Gardu Jaya diangkat jadi menteri agama jurusan pertahlilan. Ibu camat nu tandir catur terhormat masya Allah hadir di tengah-tengah orang sadayana. Ibu camat kecamatan Panawangan, mudah-mudahan Panawangan Gardu Jaya semakin maju, semakin subur, semakin makmur, ditebihkeun tina bala, ditebihkeun tina musibah. Ketika aya musibah kita selalu sadar diri, ingat semua adalah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Jangankan harta benda hancur, jiwa raga kita pun akan kembali masuk ke liang kubur. Ibu bade maraot moal bade sok atuh hos ayeuna. Mumpung aya Pak Kuwu ibu, mumpung aya ibu camat, maot ayeuna make diurus ku ibu camat. Tapi abdi mah nyuhunkeun ka Gusti teh pamonik matong wakaf maut ayeuna. Sabab pamonik teh anu tanggung jawab sepenuhna kanggo abdi. Da nu bade mayar abdi teh pamonik. Jadi wios ibu teu aya, wios bapak teu aya, nu penting pamonik kudu aya. Mata doakeun sing panjang yuswana pamonik teh daripada pamonik anu ngantunkeun ti payun wios Pak RT we heula. Aya Pak RT nu mana Pak RT? Iya Pak RT na jalmi jurig. Kapan ari jalmi masuk menampakkan diri lamun ngaji, ari jurig masuk tara kaciri. Jadi lamun Pak RT ngaji na teu kaciri berarti RT teh nyumput. Astagfirullahaladzim, teu sopan ka RT nyebut jurig. Ya Pak RT teh di tengah di tiung koneng dah. Nyebut jurig ka RT geus isuk matong deui dibere BLT lah. Bapak RT nu tara era tatalete Bapak RW nu sok ranca ge daek nyontoan gawe. Wabilusus Ananda Cep Depandra Mahardika Saputra ieu teh panginten cucu pamoniknya anu parantos dihitan. Mudah-mudahan wasilah pangaosan ieu murang kali janten murang kali anu soleh amin ya robbal alamin. Alhamdulillah dina meja aya cai teh sareng cai herang kunaon teh ya cai nenennya. Biasana kan sok aya cai susu. Ieu mah herang da abdi nabuhan ti caket laut jadi disangka paus ku pamonik. Kapan abdi teh ti Pangandaran euceu ka laut teh caket abdi mah ti rorompok ka laut teh aya meureun 3 kilo mah. Matak abdi mah sareng Nyi Roro Kidul teh kapi ua alhamdulillah. Ibu-ibu nu tarawadu, bapak-bapak nu saratia, para pamudi nu jembar ati, para pamuda nu jembar dada, ngaosna ulah dilami-lami datara diarapalkeun ieu. Yuk urang singkat padat melekat, nu penting ibu tong hilap engke uih ti dieu nyanda ilmu anu manfaat berkat cenah. Ibu ikhlas salik di dieu, ridho dipaksa ku pamonik. Aya nu maksa teu aya. Tah kedah kitu kana ngaji mah tong dipaksa tong kapaksa tapi kudu maksa. Yuk mapai jalan
bantuan atuh akang makalah molohok wae nah ningali akang miteu ngicup-ngicup kieu we Kang sana juga nu kakarek ningali nu geulis atuh da abdi jadi izin ku bapak itu setiap ngalieu keur seuri wae geulisnya yuk bantuan mapai jalan satapak ngajugjug lain kitu gening manis sok tahu mapai jalan satapak ngajugjug ka pangaosan teu karasa capena sabab make kendaraan nu dipamrih karidoan tidak anu maha heman rejeng pangampura dosa nu karasa teu karasa ye naon ari oce eling teh eta janten uyos ibu bapak sok saros ibu sareng bapak ku pamonik tadi pasihan harga atanapi tadi pasihan piala nanging Allah subhanahu wa ta'ala tos nyayogikeun pahala kanggo sadayana kadang warga urang Gardu Jaya angkat karena pangawasan ayeuna tadi satu acan dilengkahkeun sampean ibu bapak satu acan dikepatkeun pandanganna maka Allah mah tos ngahampura kana dosa ibu bapak sadayana alhamdulillah lengkah kana ngaji mah jadi ibadah kepatna jadi ibadah bantuan atunya sok awas nu teu nyara nyeri huntu akang tukang sontong dehoan efekna alitan lengkahna kana ngaji mah ibu jadi ibadah kepatna jadi ibadah lempangna jadi ibadah diukna oge jadi ibadah nundutan cek saha cek saha ngan abdi mah kunaon ningali bapak anu melongka abdi tita tadi eta bapak geuning benten tampilan dina taksukan angkat kana pangaosan rutinan sareng ayeuna acara di pamonik dina walimatul hitan biasana abah upami kana rutinan mah abah teh sok make sarung kari-kari ayeuna mah panginten abah da bade ningali mubalighah geulis ti Pangandaran eta abah meuni make calana panjang bari badag teuing ditalian ku rapia ibu-ibu nagara Raul ayeuna mah aduh nini ge nararingkah biasana angkat kana pangaosan rutinan sok make sarung jeung samping kari-kari ayeuna mah ka pamonik ningali ayeuna mubalighah ti Pangandaran da sok aya hadroh jeung genyering eta nini meniningkah make calana lejing teu ngingetkeun bitis nini geus jiga suling tinggal tulang kurang daging akhirna si nini dikoet ku anak ucing dikoet ku anak bapak nyora pak da yakin eta dina ti koroma ge teh hayang nyoranya pak sok tong asa-asa Kang rek nyora mi puguh mun rek maot sakali ya daripada dina ti korong ngegenok celengkeng henteu ok bu bareng ibu dikoe ku anak eta nini make aduh resep kana edan mah nyambung Allahumma sholli wa sallim wa barik ibu bapak jamaah sadayana hadirin rahimakumullah mudah-mudahan urang mangkat ka dieu angkat ti bumi tadi memaksad bade tolabul ilmi sing dihapunten dosa ku Gusti nu Maha Suci ya robbal alamin ikhlas ibu ka dieu ridho mohon bilih dina mana ibu naros ngan teu bekas ari eta Bu Haji nu keur ceramah ikhlas ka dieu ya pasti ikhlas ridho bade naon ibu abdi ka dieu tebih diparigi maksad silaturahmi ka bapa monik sakulawargi margi saur Kangjeng Nabi berkah silaturahmi insyaallah bakal panjang umur loba dulur nah duit loba dulur engke geus loba dulur karek balik menang doa hari aja butuh ku doa butuh ku duit entong duana nah tutong hawa ke teh anu penting nu utami ece periogi doa periogi duit ngan insyaallah abdi maka dia
teu maksad bade neangan duit teu leungit duit teu wios abdi mah ku pamonik teh dipasihan duit oge lah nu penting uih nek mang amal euceu lain isi euceu mah kunaon ka abdi teh mitnah wae eta si manu di tengah gur amplop cenah Allahumma sholli wa sallim wa barik maksudna pamonik naon atuh ibu tos ayeuna syukuran nu janten putuna wireh parantos lihitan sanes anjeunna ku pedak loba dunia sareng banda nanging anu utama hoyong dada doa di sadayana sugan jeung sugan mamanawian ari doa kadang warga masing aya nu diijabah ku Allah Subhanahu wa taala nu dipalar sareng nu janten emutan pamonik sakula warga hoyong putrana utamina anu dihitan ayeuna janten murang kali anu ibu hoyong ibu gaduh putra soleh oh saha ieu teh rama nacep Depandra teh saha Abdurrahman Abdul Rahman oh Durrahman Nur Rahman Nur itu cahaya Masya Allah Rahman naon cek ibu namina Rahman oh penyayang pengasih oh ibu saya nama Abdul Rahman kapan eta teh Rahman teh asmaul husna Abdul Rahman Abdul Rahim Abdul Manan Abdul Gani eta teh manjing diangge doa nami tina asmaul husna teh ulah nurutan tetang abdi da meunang ladang kopi digabung kur 3 tahun boga budakna 3 mangsa eta budak Udin Kopi Din ari eta nu kadua ojak jaga jarak eta nu katilu nu bungsu Yati Bansoswati Allahumma sholli wa sallim wa barik aduh ibu ieu teh hasil buah karya cinta pasangan Kang Nur Rahman sareng teteh saha teteh Monika oh teh Monika teh putrana Bapak Monik oh janten putrana ge Monika ari ibuna saha teh nani muhun jantan ieu teh nu hajatna teh cep Nur Kang Nur Rahman atanapi pamonik jadi nu bade mayarna ge pamonik oh Allahumma sholli wa sallim wa barik Masya Allah hasil buah cinta aya karyana euceu teh Monik sareng Kang Nur Rahman da moal mungkin ayeuna upami teu aya rasa cinta teu aya rasa bogoh teh Monik kersa nikah ka Rahman jeung lamun teu bogoh mah moal hadir cep Depandra ngan yakin ayeuna Aa Nur Rahman sareng teteh Monik ketika tos ada Depandra tidak akan ada lagi rasa cinta betul sok ibu ayeuna bogoh keneh teu ka salaki tah jujur ceu oh Kang tong eleku itu tuh Kang Akang jawab Akang ayeuna bogoh keneh henteu ka bojo henteu oh bu da baheula so teh bogoh ibu ka salaki teh pedawe salaki teh kasep da beki lami beki kolot salaki ibu beki ngasepan atanapi beki ngasapan beki kolot teh euceu salaki teh lain beki kasap piraku ibu bogoh kanu kasap sok bapak wajar jujur bapak ge yakin ibu ayeuna bapak teh henteu bogoh ka ibu da geulis teh ibu teh baheula ayeuna mah tos gaduh putra 4 bahkan geus incuan ibu teh masyaallah lain jiga ibu nu baheula mun baheula ibu teh payudara neuhner da ayeuna mah tos teu neuhner deui ditoel ge teu oyag-oyag dicanak nangkarak ge nampuyak dicanak ngarengkol ge keplok dibawa dongko juga salendro dikenyot ngelapna huntunya Kang kene abah hitung-hitung ada harma seurat we ayeuna makan tun seurna pakuran diri ece teh sok usapahan salaki keun bae kasapoge bahkan memesare supaya semangat kerja enjingna ku ibu teh bapak hampura ya teh meureun mamah teh bisa ngurus bapak geuning bapak teh beki kolot teh kalah beki kieu baheula mah bapak teh kasep ayeuna mah geuning jiga ranginang bubuk bu
Ngan yakin dulu mah ibu pernah mengalami bercinta, pernah rasa cinta. Sok sing tarik da moal teu nyambung jeung jurig TV mah sok. Sok kompak. Rasa cinta pasti ada pada makhluk. Sok Kang nyora atuh Kang. Sejak lama sampai kini tetap suci, tuluykeun takkan hilang, tarikan sampai datang, tungtungna tempona akurkeun renung. Aduh kurang kompak sekali deui renung. Aduh ngareunaheun cek manehana mah teh. Oh punten ibu palebah dia rasa cinta ibu ka bapak, rasa cinta bapak ka ibu tidak akan abadi dan tidak akan lama. Da bukti cinta numutkeun hadisna anu abadi ada 3. 1 cinta Nabi Muhammad ka umatna, cinta Allah ka hambana, dan yang ketiga cinta indung bapak ka putra. Nah kalebet ayeuna bapak Monik syukuran putrana, syukuran ayeuna hitanan putuna, itu tawis ka deudeuh, tawis ka nyaah, tawis ka cinta ka keluarga nak. Betul ibu? Bu geuning kunaon cinta ibu ka salaki tos teu aya, kunaon cinta bapak ka ibu tos teu aya. Sabab itu mah teu lami teu lila, da cinta eta mah ibu tong aneh sokeuna ku seep lain setan. Yuk ibu maknya cinta di dahar setan. Da boro-boro ibu atuh anu yuswa salureun abdi mah jujur ibu ka salaki ayeuna tos daya cinta. Baheula wungkul anyar nikah, aduh salaki teh ka abdi teh meuni mesra dan manja, teu kaop leueur meusan dituyun seredet gedeblug labuh embis. Gebis ge embis, cek salaki teh angun-angun. Naik motor da salaki bogoh kene ka abdi masih kene cinta, rem jeung kupling main, teu kaop mangih logak, hati-hati. Bukan dulu bukan sekarang, ayeuna mah beda. Mawa pamajikan juga mawa karung pare, aya logak yang ngahaja ditarikeun amih rag-rag. Muntang kana cangkeng baheula mah teu kudu dititah ece. Abdi hidang sorangan ge aduh menikat bahagia salaki teh tak kitu ayang muntang sing tarik. Ayeuna mah muntang tarik teh digebengkeun eungap sia teh. Tong kana cangkeng muntangna pinah abdi teh muntang kana tak-tak kalah siga teko. Leungeun abdi kana tak-tak salaki nu katuhu nu kenca kana behel jadi kieu. Kumaha cek salaki asa moarang sel butut. Nya kudu kana naon atuh muntang ka tukang kana behel. Gedebut rag-rag sugan terek ngulungan kalah mu puas. Bari nyarekan cocoh cek abdi ge tadi maneh teh tong milu. Gusti ece rasanya sakit hati. Boro-boro dicekek jiga si Lesti ece. Abdi mah kakarek dipolotot sakit tuh ge nyeri hate. Awewe teh meuni asa hargaan. Komo lamun jiga paku meuni sadua-dua akang. Akang mah hiji ge teu bisa ngurus. Bu, ibu, jawab ibu capek henteu jadi awewe. Sing tarik atuh cek capek henteu. Tuh Kang capek. Mata kakang teh sing bisa nurutan rumah tangga Kangjeng Nabi Muhammad matara nyapekeun pamajikan, Nabi Muhammad matara ngagawikeun bojo, Nabi Muhammad matara wantun miwarang ari urang mah dititahan wae. Teu kaop sangu telat asak ditajong jeung mejikom-mejikomna. Tong kitu akang baca dina kitab kudu lijen, nu kudu nyangu, nu kudu masak, nu kudu ngepel, nu kudu gegeroh, lain pamajikan tapi salaki. Yes. Sing tarik cok acungkeun heula pereupna. Tah nu teu diacungkeun berarti bau kelekna nya. Sok sakali deui. Cicing Pak. Enjing macarali kecenya entong marasak bagian situ. Tong nyangu da bagian salah. Masya Allah, kenapa kita harus memuliakan seorang perempuan? Karena Nabi Muhammad sebelum meninggal dunia, sebelum wafat, nu dititipkan ku Kangjeng Nabi umat, nu dititipkan ku Kangjeng Nabi sholat, nu dititipkan ku Kangjeng Nabi An-Nisa adalah awewe. Bu,
ibu araya, ibu ayah, buaya. Nah, jujur Bu, osok ibu pas saya jeung salah kita ra pabaeud-baeud, parere omong, pabetem-betem tepuguh judul. Kan wajar abdi ge mineng kitu teh. Komo kamari mah sameu ka tukang jeung salaki, pas saya abdi hampir we abdi teh ku salaki teh dicereikeun. Nyeri hati atuh da keur mah abdi teh capek datang ka imah salaki teu beunang ditanya ari ate kunaon baeud wae, mama maca salam teu ngajawab. Tadi tawaran ate hoyong kopi tuh, hoyong teh tuh, hoyong nenen tuh, nya kunaon baeud wae, jawab mamah teu ngabohong ka jujur ti mana ngaos bohong, kunaon pangna bohong, kita tadi diilikan dina bagasi mobil maknya balik ngaji eueuh berkat kitu. Punten pamonik eta nu jadi alasan terpercaya salaki. Matak punten pamonik ke abdi uih ti dia tong nyieun pipaseun di jeung salaki. Daripada pas jeung salaki mending ribut teh jeung pamonik. Kapan ieu mah nu biasa mah pamonik dina mobil balik ngaji teh sok loba sagala nu biasa ieu mah cenah di dieu mah teu biasanya biasakeun ti ayeuna. Bu ibu oh ieu teh teteh Monika teh sabaraha putrana? 2, berarti pernah 2 kali melahirkan. Abdi bade naros ibu, ari ibu ngalahirkeun nyeri henteu? Bohong, maknya borosot deui. Teh Monik ge lamun nyeri mah meureun hiji we. Kunaon tapi lahir deui ibu, ternyata keajaiban dari Allah. Mata akang kudu nyaah ka awewe, akang kudu nyaah ka bojo. Lamun taya keajaiban Allah keur istri keur bojo bapa anu melahirkan, yakin akang moal aya bubututan pamajikan akang nu bisa dipigawe deui. Jeung moal bisa dipake deui, punten abdi lain jorang kang amih kaharti. Keajaiban Allah nu dilungsurkeun ka ibu, nyeri ngalahirkeun teh Pak tidak sebanding jeung nyeri na nuju dihitan ribuan urat pegat Bu. Makana saur katerangan lamun ibu maut ketika melahirkan disebut nage maut syahid, maut syuhada. Beda jeung salaki ibu, lamun maut keur udud eta mah lain maut syuhada. Nu kitu mah syuhad mah. Aya nu keur udud ayeuna aya. Kaciri ngebul tong dipareuman Kang, ulah janji dikusek-kusek ngaah panyang kene mending kenyot capit ku curug erepkeun. Mubadir da udud akang teu ngarugikeun ka abdi. Nu meuli rokok akang, nu ngenyot akang, nu batuk akang, nu gering akang, nu paeh oge. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Duh Bu ibu kunaon sababna bapak kudu memanjakan awewe, bapak kudu ngamulyakeun bojo. Sabab istri oleh Allah diciptakan dari tulang rusuk. Tulang naon Bu? Tulang rusuk. Si bapak meni molotot atuh kunaon Bu Haji awewe teh diciptakeun tina tulang kepala. Mohon maaf Bapak, sekuat-kuatnya wanita jangan dijadikan kepala rumah tangga. Yes Bu ibu, jadi nu kudu gede tanggung jawab teh salah, nu kudu mere duit teh, nu kudu pangmeulikeun baju teh duitna teh ti salah. Kenapa wanita Bapak oleh Allah tidak diciptakan dari tulang pundak? Ingat Pak, sekuat-kuatnya wanita jangan dijadikan tulang punggung keluarga. Dan kenapa Allah tidak menciptakan wanita dari tulang kaki? Karena wanita tidak pantas untuk diinjak-injak. Tapi kenapa wanita oleh Allah diciptakan dari tulang rusuk? Tulang rusuk dekat dengan hati, itu tanda wanita harus dijaga hatinya dan dijaga perasaannya. Aduh, asa dibela si eta. Watir si itu ngahuleng we. Udah si ieu na oyes-oyesan wae. Jagalah cicingkang engke urang balikeun akang. Akang sing tarik, yes engke mah. Jagalah istri,
jangan kau sakiti doanya istri harumnya surgawi. Jagalah istri, jangan kau hianati, tangisan istri, tangisan bidadari. Dengarkanlah Bapak, apabila istri marah, hati Bapak ikut susah, anak-anak salah tingkah, rumah tangga gak berkah. Tapi bila istri tenang, hati Bapak ikut senang, anak pun gembira riang, meskipun utang segudang. Aduh, punten oco usap dada ragap hate, jika nu teu boga dosa geuning eta ibi. Di mana atuh ibi boga duit usahan teu? Tuh salaki nu ngesangna, tuh salaki nu usahana, salaki nu buburukna, tolong hargailah suami. Kang sing tarik atuh Kang, bagian akang teh. Jagalah suami, jangan kau sakiti, ridhonya suami, ridhonya ilahi. Ibu awas tong macam-macam ka salaki, sangkutan ge jeung Allah. Jagalah suami, jangan kau hianati, marahnya suami, murkanya ilahi. Ladang ngaji amalkeun, mun salaki euker pusing, pamajikan entong rungsing, mending buka kutang jeung samping, asongkeun bujur jeung pingping. Mun salaki hayang nyanung, wayahna kudu didukung, teu bisa diemung-emung dan nu ngora geus melenung. Atuh so kapan Bapak terus dicontohan ku pakuwu kan tuh nurutan, kapan rakyat mah kumaha pingpinan. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Ngahaja abdi mah kitu teh karunya ka ece, kapan ece di imah teh sagala dipigawe meuni capek, ti mimiti brai beunta tepikeun kareupereum geuning full time 24 jam awewe mah beurang nyambel ti peuting, disambel berang nutu ti peuting, ditutu nu masak awewe nu gegero, awewe kompak nu ngepel, awewe nu ngistrika, nu ngasuh budak cerik ge di aisna ku samping ecek piraku ku awewe, maknya inung dibelitkeun kana punuk. Da yakin eta teh ece teh capek, kunaon pangna capek sabab dipigawe ku sorangan. Matak ece lamun alim capek jurungkeun salaki sinaneangan awewe saurang deui. Siap ibu siap? Oh nek nu penting mah bahagi. Aduh, Allahumma sholli wa sallim wa barik. Oh, ayeuna tingali teh monik ibu gaduh murang kali 2. Tadi nu jurung sing hoyong bobo, komo anu nuju gaduh bayi mah ibu. Ternyata rumah tangga bapak geuning bojo mah bekilami gaduh putra, geus gaduh putra lain murangan kariweuh jeung lain murangan kacape. Justru bakal namahan kariweuh jeung namahan kacape. Muhun ibu. Sok ibu tengah wengi hoyong ti brasare teh hese geus gaduh aya mah gaduh bayi mah. Murang kali ece kokoceakan nangis piraku hade diantep da moal repeh ibu. Meureun ibu nu gugah yeuh neng yeuh jak nen, budak teh geuning geus dibere asi marehe, budak dengek cerik nyot tueh kana asi air susu ibu langsung jempe. Budak geus jempe bapana gigireun milu gogoakan. Teu kabayang orok jabring tengah peuting gogoakan. Salaki oco meureun oco teh kalah amek-amekan ganeng sia tong gogoakan, ngerakeun bisi ngagenyelungkeun tetangga, sampeurkeun tah sabelah deui kok nganggur tah, sok parasmanan jeung budak tah. Ibu bu matak punten bapak kade tong nyepelekeun kana kacape awe. Bu sok geura budak keur dihuapan ku ibu porocot, budak salaki mah amek deui bae, tageuleuh budak ibu mariweuh ngurus budak nu sabelah panangan nu katuh ngeupel sangu nu kenca ngeupel tai, rek ngawakeun sangu rek ngalungkeun tai budak rusuh, sangu dialungkeun tai dihuapkeun. Ya Allah, makana yakin ayeuna Teteh Monika sareng Aa Nur Rohman termasuk ibu jeung bapak nu aya geus boga budak lain cinta tapi kadeudeuh kaasih kanyaah betul. Bu, ibu,
Kapan dina Al-Qur'an tujuan rumah tangga wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Ibu dipasangkan ku Allah hakikatna jeung bapak jeung ibu dengan ikatan akad pernikahan. Neng Monika sareng Cep Nur Rohman itu karena apa? Supaya litaskunu ilaiha, kehidupan adem ayem harmonis romantis bahagia. Muncak bahasa orang Gardu Jaya runtut raut sau Yunan kacai jadi baraseuh kacai mah euceuh piraku jadi salewi daek ece jeung salaki ti teuleum salewi tuluy teu muncul deui kacai mah jadi baras. Oh bu ibu ayeuna nyaah teu kacaroge nyaah henteu. Astag, eta pamajikan satu nyebut henteu. Akang ayeuna nyaah teu ka bojo. Nyaah. Ngan nyaahna berkurang datos gaduh bud. Gegedena nyaah teh ka saha? Tah ayeuna genan Kang Nur Rohman teh yakin ka Teh Monik mah paling aya ge ka nyaah teh 20%. Aageng nama 80% ka Cep Depandra. Da bukti ayeuna Kang Nur Rohman balas nyaah ka Depandra ningali Depandra lancinganana teu bener nyengsol morosot ku anu Rohman diangsrodkeun dibenerkeun da ka budak mah gede ka nyaah. Bukti ka pamajikan geus kurang ka nyaah ningali pamajikan geus bener calanana diporosotkeun. Eta teh geus kurang ka nyaah. Bu ibu aduh dari keraya kene cinta mah geuning alah panggilan ge meuni malalesna ngan abdi mah kayung-yung we ningali pamonik mah sareng teh Ani nya menikah tuh ibu da buhan dunia na aya saldo na seueur pantes we panggilan teh meuni papih mami kamu ibu camat mah tadi geuna nuju nelepon papa gimana sekarang keadaan yang longsor aduh menikah bita abdi hayang kitu abdi mah ku salah kita disebut kinung sia sakabang. Oh geuning di dieu mah disebut ustadah di dieu disebut ustadah teh dipanggil ku urang dia disebut ustadah da di imah mah ku salaki tara disebut ustadah sugan cek salaki teh sok ustadah gerada hartara intina mah da urang sama-sama gaduh dosa ngan ketika ningali orang lain manja masya Allah aduh papi iya mami asana jigana muring kak bulu punuk lamun eueuh disebut mami sebab jebrag anu disebut mami papi manula lencop anu gaduh mobil Pajero ari ece mah da Pajero teh pajejel-jejel di jero aduh ieu panggilan menit teh sesuai jeung saldo bade ka mana ayang bade ngaramet papi mau kemana mau macul mami mau kemana ngalat tutut ya nu kieu ya nu saya mah papi mau kemana mau ngantor mi naik Pajero mami mau kemana mau belanja pi mohon izin naik Honda Jazz ulah ngagenyeleungkeun juga bi odah tetangga abdi salakina Mang Juhadi oh ari panggilan meuni papi mami papi mau kemana mau macul mi ih meuni geuleuh kapan ayeuna Mang Usum gitu di setel-setel papih mami papa mama abi umi papap mamam ngan sok aya ayeuna mah salakina teh ka istrina teh ka bojona bunda bunda tah berarti salakina teh panda eta teh kapan setelan bapak sih maunya setelan bunda ka dituna ayah mah nya bunda mah panda bu ibu aduh sok mengenang zaman dulunya bu anu juga duh kene rasa cinta masya Allah dunia terasa milik berdua teh kau pajauh mengesan di toilan sini yang jangan jauh-jauh geus deket teh di setiap ada kamu mengapa jantungku berdetak aduh meuni geuleuh dah jalan-jalan ke kota baru jangan lupa beli pisitan paling enak jadi pengantin baru malam pertama silih ciwitan salaki diciwit tepikeun ka bocelek getihan ge teu amek-amekan salaki ditaros akit enggak teu ngajawab kalah pingpingna diasongkeun deui iwit euy ayeuna mah ajaran ece geus kolot kieu salaki teu puguh-puguh diciwit tepikeun ka bocelek getihan mah nya teu ditampiling aduh Allahumma sholli wa sallim wa barik
alai resiko ibu gaduh putra bahkan istri mah punten bapak jangankan sudah lahir ke alam dunia murang kalikna ibu nuju hamil teh lain sekedap berapa bulan lamina hamil bu 8 bulan yuh Kang budak teh dilebet teh geus 8 bulan mah kusik totojer da keselen totojer hayang keluar budak teh bapana ti luar totojer maksa hayang ka jero untung teu perwis oge ngan kalarasan Gusti Ece teh Monika mah gaduh suami teh ayeuna Kang Nur Rohman setia selalu siap mengantar jaga sua istrinya ketika ayeuna teh Monik tos katingali pecah ketuban ku Kang Nur Rohman enggal dicana ka bidan teu dibawa ka rumah makan datang ka bidan teh Monik ngikuti apa aturan ti bidan saur bidan sok teh Monik naik kana ranjang nyamuhun bu bidan da kana kenteng maluhur teuing tarik napas nyatu pasti dah tarik tamang ma Agustusan hujunkun Kang Nur Rohman balas setia milu ngahujeun punten Kang sanajan akang milu ngahujeun moal matak ngaluarkeun budak koneng nu aya matak akang teh tong sok balaga kena penghasilan loba ka pamajikan meninulak cangkeng tiap poe tah tuh yeuh Kang sakumaha gagahna akang mah moal bisa hamil moal bisa ngalahirkeun betul bu oh akang milu ngahujeun moal ngaluarkeun budak tapi bojo akang cek bidan tarik napas hujeunkeun nyeri bu bidan wayahna sakali deui tak geuning budak tere kaluar hiji deui tak geuning rambutna geus katingali padahal rambut inungna keneh ya Allah Kang Nur Rohman menekat ayeuna setia ka teh Monika nuju kaluar ke sang nu ageng nu alit taruhan antara hidup dan mati bade ngalahirkeun cep Depandra saur teh Monik teh hareudang tiupan terus tong tarik teuing kunaon bau aduh ari pangamung mah normal beuteung mules saur cep dep saur ayeuna Kang Nur Rohman wayahna mama geulis wayahna singkihat diusapan disemangatan saur ayeuna Kang Nur Rohman teh tak tahanku melihat dia yang dicekam penderitaan istriku sukar melahirkan tangisnya sungguh memilukan nyeri ibu pada ngalahirkeun teh keur manuju hamil nage Kang kasiksa geuning bojo teh boro-boro ayeuna bade kulem ayeuna teu tibra bade gagaro bujal ge nu hamil mah hese ajaran akang hamil 2 minggu we da moal bisa rek gagaro bujal ge ibu teh hese kudu kieu ka hareup da bujalna milu ka hareup piraku patuangan kapayun bujal ka tukang ece sok gerakang tingali lempang ngageang ditutup di hareup teh sanes sieup jiga keuyeub bojo teh Kang rek sare bingung posisi ibu teh nu hamil mah dibawa nangkarak cangkeng beunang dicanak nyangigir sieun bahe dicanak nangkub sieun bitu matak tapakuraneun akang teh geuning pamajikan lamun sare nangkuban keur hamil teh itu teh pamajikan apa odong-odong geuning nangkuban teh kalah juju lautan da teu saimang patuangan antel kana kasur ari tarang jeung suku ngangkang matak juju lautan pamajikan teh kalah ungklek-ungklek kana luhureun kasur kabadug we ku akang suku pamajikan da kalah muter jiga gangsing aduh ibu Kang akang mangul beban ngangkat beban ayeuna nu abot bisa diencagkeun ketika akang capek tapi ibu hamil 8 bulan ibu lamun kagok bade ayeuna ka masjid bade ka madrasah pangajian oh sok di PHP-keun ka salaki pernah henteu teu ka mana mah dibawa ka pasar dibawa ka pangajian ka kebon. Masya Allah itu resikonya wanita yang sedang hamil brol budak ngalahirkeun. Masya Allah ibu kumaha cita-cita utama inung jeung bapak tiada lain dan tiada bukan ingin anak menjadi anak yang soleh dan solihah. Kumaha cara nyolehkeun anak tong waka nyolehkeun anak tapi solehkeun heula indung jeung bapak. Nah jadul dipalar ku Bapak Monik sareng Teh Monika oge Kang Nur Rohman sareng ku Teh Ani
nih iya hajatan teh ibu hoyong jantan murang kali anu soleh, tapi belum tentu dengan harta yang dikorbankan anak menjadi anak yang soleh. Sabab sahur Kangjeng Nabi, haku walid ala walad salas, kewajiban orang tua ka putra supaya putra soleh. Satu, ayyuhasina ismuhu, pasian heula putra teh jenengan anu sae. Atos murang kali matos dinamian gaya namina oge ece. Kantun kewajiban anu kadua naon wayu adzibhu, anak pasihan didikan. Alhamdulillah ieu nama cek barudak ayeuna mah sanggeus aya mainan lato-lato. Kata eta ayeuna mah kana HP teh leuheung ucu. Di abdi ge baheula mah aduh budak teh boro-boro budak aki-aki nini ge gararaweul da baroga HP. Matak nini zaman ayeuna mah barogaeun grup ucu. Dina WA teh grup Roni rombongan nini. Aya deui grup Rocky rombongan Aki. Tah geus aya mainan anu lato-lato di kitu-kitu teh ceu. Ayeuna mah budak teh ka madrasah ge mawa lato-lato. Dan kan baiklah daripada katungkul kana HP. Haram teu HP teu, doraka nyepeng HP henteu. Dan nu haram anu doraka mah sanes HP na tapi jelema nu ngagunakeun HP lain nana ucu da eueuh HP nu merek nana aya ge HP mah merek ge Oppo, Samsung, jung bisi teu percaya teruskeun ka counter aya HP nu merek nana aya ucu. Jadi nu goreng nu salah mah lain HP na tapi jelema nu ngagunakeun HP ucu eta geus jika nana deui wae. Nana mah kapan salah kibi odah eta teh di abdi mah. Bu, ibu, dayana mah sinyal teh sok kuat keneh tina HP daripada ti masjid. Bukti yeuh akang di mana aya nu adan jeung aya bunyi dina HP rikat keneh ayeuna kana HP. Sok sakumaha ecek keur riweuh keur mani encan tamat HP disasada wae kajen teuing dianuk heula mel anaon eta teh. HP panggilan tak terjawab langsung ditelepon kembali da bisi penting. Tapi lamun aya adan ti masjid hayya ala sholah cek akang teh heulalah kakarek adan tuluy geus qomat Allahu akbar Allah kakarek ge qomat. Ya Allah ece panggilan ti Allah hakikatna ayeuna syariatna nu adan hese eleh ku HP. Doraka henteu salah mah henteu dan nu salah mah lain HP-na anger nu salah mah jelema nu ngagunakeun HP tak kitu mata kahadekang sakalian ayeuna mah akang teh sekalipun hujan yu syukuran ka Allah teh entong pamoni ka wungkul tong pamoni wungkul akang ge dibere sehat ku Allah dibere jag-jag ku Allah yu urang syukuran panca indra urang nu gaduh suku omat eta suku akang tong dilengkahkeun kana lain lengkaheun suku eta geus jikanana deui wae. Boga leungeun tong dicabakeun kana lain cabakeun leungeun, gaduh soca tong ditingalikeun kana lain tingalieun soca. Kamanakeun atuh akang sampean yuk bari ngadidik anak urang lengkahkeun ka masjid, yuk bari nyontoan ka putra supaya soleh urang kepatkeun pandangan ka masjid, yuk supaya budak ayeuna pinter maca Al-Qur'an lame bapak contohan ka budak bacakeun Al-Quran. Sabab akang nu jadi bapak ibu nu jadi indung ti anak di mana maut anu nganter kabagjaan di akhirat lain tatangga lain kiai lain masyarakat tapi doa anak anu so. Apabila anak manusia telah pergi ke alam baka tutup sudah semua amalnya kecuali hanya 3 perkara. Yang pertama sodakoh jariah, keduanya ilmu yang berguna untuk sesamanya, yang ketiga doa anak yang kan dapat meringankan dosa. Janten atuh ibu bagja kanggo pamonik sakeluarga ayeuna tos seueur sodako ibu geus dipasihan sukro tegeuning kunaon akang teh kalah diilikan wungkul lain dibuka heg huapkeun eta teh sodako tuh abdi ge meuni balatak ucus seueur kueh nu dikeleraan sawareh can dibukaan eta teh sodako ti pamonik sareng teh ani naon sababna ibu da dunia mah moal
sanak maut tapi anu bakal jadi samperan engke di akhirat ibu ku sodaqah jariyah matak sok ulah sok balalaga jeung sok ulah karoret ibu boga emas ti ayeuna geura jarwal gaduh geulang jeung kongkorong ayeuna ical sodaqahkeun pasikeun ka kiai sina namatkeun masjid jeung pasantren bisi kaburu gempa euceu jika di Cianjur geus kagempaan mah nyakal geulang teh leungit duit geteuing ka mana boro-boro imah nu ancur jelema nage nu bogana asup ka liangkub mata kahadelah jang naon abdi mah tepikeun ka ayeuna ge teu gaduh geulang lain teu hayang lain teu bisa maksakeun mah ayeuna ge kenging ti pamonik cok lamun niat mah da pamonik ge terang kantos ka Cineam abdi ayeuna tos ngalelemah bade ngadamel di pondasi kanggo asrama barudak santri matak daripada dibelikeun kana emas mangke lamun dipasihan ku pamonik mending dikana semenkeun ceu dikana geulangkeun mah bisi abdi pondok umur maot ti heula kakarek 2 poe make geulang salaki emprak pamajikan maot geulangna aya teh dibawa tuluy ku salaki dipake kawin deui geulangna teh dipake mas kawin yai jaba awewena teh baladu dina Facebook pertemanan dina grup WA teu hayang teuing nyeri hate ojo mending kene seueur sodaqah tumpah teh bahe mereket jahe jalma nu koret teh kudu ditek mun arek mere sok diengke-engke jalma nu koret teh kudu ditek aya di dia nu beunghar koret jujur aya nu geus ka Mekah koret wae aya tatangga euceun nu loba dunyana tapi koret aya oh tah eta nu ngajawab teh nu ngadongdolekan harta batur eta teh euceun teh ieu da euceun mah teu ngaragap dadah tuh ka batur nyebut koret ari euceun dipenta udunan jang rajaban jang muludan jang nyeun masjid teu mere eta teh kor mereket ja nu kitu mah kudu ditek Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi berilah pendidikan hubbillah sina naon ibu budak sina cinta ka Gusti Allah hubbi nabikum budak sina cinta ka Kangjeng Nabi wa hubbil Quran tilu anak sina cinta maca Al-Quran pinter maos Al-Quran sabab ibu gaduh putra pinter maca Al-Quran yakin budak soleh ningali inung bapak keur sakarat moal cicingeun budak teh nyanak ayeuna eueuh Al-Quran tos gaduh wudu gek dikenceun jeung dikatuhun bapakna adi lanceuk nalkinan macakeun Al-Qur'an bapa nu keur sakarat budak anu pangageungna Yasin wal Qur'anil Hakim budak anu kadua maca tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir anak nu bungsu nalkinan ngahareos kana cepil bapakna bapa tuturkeun kalimat nu diucapkeun ku abdi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dituturkan ku ibu dituturkan ku bapak anu keur sakarat nu nalkinan anak putra ibu jeung bapak ceklek ngalepaskeun nyawa ibu bari maca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah yakin ninggalkeun alam dunia bagja tenang sabab dianterkeun ku putra ibu anu sok alhamdulillah hoyong ibu kitu sok budak teh didiku agama pasantren ka madrasah aya di dia madrasah pendidikan usia dini aya PAUD pasantren aya putra ibu anu di pasantren alhamdulillah aya putra ibu nu ayeuna masih di SD aya jung atuh teang sina arwih da ayeuna teh tos wengi euceu piraku wayah kieu wari budak sina cicing di sakola SD cicing euceu cicing tong seuri da euceu nu nemalna ge abdi mah telepat naros ka euceut teh aya putra ibu nu ayeuna masih di SD saur ibu aya jung teang geura susulan di abdi mah jam 1 beurang geus arwih jaba ayeuna mah keur libur keneh teung teuingeun atuh euceut mah budak wayah kieu sina cicing di sakola SD tuh da boro-boro budak euceut hayang soleh inung bapana ge teu cager budak sina cicing di SD wayah kieu wari Allahumma sholli wa sallim wa barik
alai insyaallah mungkin sing janten wasilah ku ayana ieu syukuran Bapak Monik sareng kula margi sesuai dengan firman Allah syukuran pamonik dina ieu wengi hiji tos aya sedekah dua amar ma'ruf aya pangaosan tilu islahin bainan nas aya silaturahmi insyaallah tujuan sadayana ibtigha amardatillah karena Allah supaya mencapai pasaufa nu'tihi ajron adima ketika tujuan ibu dan bapak apalagi pamonik sakulawarga ngayakeun syukuran di lebatan ku pangaosan ku silaturahmi ku sedekah bari tujuan karena Allah insyaallah Allah bakal masihan pahala anu berlipat ganda. Sakitu nu kapihatur kirang langkung hapunten kasadayana hawatos ibu jeung bapak tos taruluh da abdi ge teh acan wangsul ibu tos 2 dinten wios teu naroskeun oge tadi acara bada duhur di Sumedang ayeuna teras ka dieu da kuduna mah wengi ayeuna teh di Karawang geuning teu ka Karawang sapaparat jalan nepakan tarang rek naon ka Karawang da teu aya nu ngonang ah matak mending ka dieu alhamdulillah teu karawa capek margi perjalanan jalan nganggo jalan tol lurus ibu dugieun ka dieu di hotmik dugi ka pinggir jalan mobil oge teu balangsak teu jiga kamari abdi ceramah acara di Jampang Kulon ibu aduh mobil teu dugi ka lokasi sajam abdi dijemput dina motor jaba motor nage bektu motor butut tukang ojekna hidung jaba bau deui aduh musibah we eta mah pokona mah pakuwu tapi abdi teu aral da abdi piraku sagala rupa ge kehendak Allah maknya kalimat thayyibah sok dibaca la maujuda la ma'buda la matluba la maksuda illallah urang dikitu dikiekeun teh ku Gusti Allah tong aral abdi pasrah sumerah kajeun motor bek teu nu ngajemputna hideung jeung bau bingung muntang behel teu aya akhirna mah muntang we kana beuheung tukang ojek dicekekan ibu beuheung tukang ojek setiap digas cekek abdi dipolototan teu sopan cenah penumpang teh muntang kana beuheung emang beuheung aing setang kitu ah repeh we teu ngalawan da sieun cilaka dugi ka lokasi masya Allah ternyata Allah memberikan satu hadiah perjalanan yang susah terganti dengan indah ningali jamaah kompak seperti di dieu we aya meureun 7.000 mah jeung nu teu hadir ceramah Pak Monik teu karaos 2,5 jam dah hayang kapuji ku panitia ongko jamaah nu dipayun teh menikat pamuda karasep teh jiga di dieu aki-aki wungkul jadi abdi teh kurang semangat lungsur tina panggung panitia bager pamonik langsung masihan amplop ka abdi hatur nuhun Bu Haji hapunten sakieu buktosna aduh meuni atuh abdi ari pas dicabak ipis ibu abdi api-api ka WC puguh hayang muka amplop da panasaran peda ipis alhamdulillah pamonik dibuka teh 300.000 teu kurang teu leuwih ieu pasti nyalahan abdi kaluar ti WC panitia geus ngajega megat punten Bu Haji pagentos eta sanes kanggo Bu Haji si oreng eta amplop teh cadangan jang MC salah mikeun ece matak hapunten ka pamonik teh ayeuna geura pisahkeun bisi pahili mana jang abdi mana jang MC apunten pamonik bilih juga kamari panitia jadi kaeraan Allahumma shalli wa sallim wa barik ah bios ketang pamonik da abdi marido nya keun eta mah da urusan pamonik abdi mah ah teu ibu teu bade aral dipasihan syukur henteu we piraku kitu da pamonik oge jalmi eling ieuh nya mun eling teu pamonik bade ka mana ieu Bapak Gusti mudah-mudahan Bapak ye nu ngalangkung sing janten jalmi anu bunga sabab waktu ayeuna si Bapak kerja di jalmi anu susah kunaon si Bapak disebut susah teu kapeser kopeah-kopeah acan aduh Bu si ibu maka disengsarikeun tadi kopeah teh watir hampura atau dipayun ke tadi kopeah sarua atuh keun da kopeah mah teu jadi jaminan asup surga nu ditiung tong adigung da tiung teh geuninganan loba keneh jelema awewe nu make tiung tapi teu alus lakuna jeung tiungna ongkoh tiung mah dipake ari Bang Emok teu dieureunnan ongkoh hirup hayang barokah ari janji palsu teu dieureunnan unggal minggu janji ka Bang Emok saya berjanji Allah
moal barokah hirup kitu mah ece. Hayang barokah masing menang ibadah syukuri tarimakeun naon bae pamere ti salak sanajan saeut ridho ibu dinapakan ku salaki 5.000 sapoe cekap moal 20.000 atuh satahunan cukup belikan karena kalender sok ayeuna mengpeng kakarek tahun baru ece 20.000 mah peserkeun kana kalender keun antep salaki sina ngadahar Agustus gampang ece mah nyai hayang susu tinyuh Januari nyai hayang ngarokok gerelengkeun Februari nyai hayang sayur Leo bae salaki adunya mataun wa khairu mata'id dunya al-mar'atu sholihah dunia perhiasan seindah-indah perhiasan dunia adalah wanita yang solihah wanita yang solihah nu pandai mengemas diri rajin ibadah insyaallah wanita rajin ibadah kadituna bakal jadi ahli surga da tukang ibadah moal matak jadi run panona alus irung alus asik asli karena edan mah langsung nyambung sok gratuluykeun ditempoti hareuti gigir asik kang tong ele atuh kang akang ge hayang tetenya kangnya sok geura bekaskeun ngan hanjakal kalakuan budak ge apaleun sok neng gunta ganti teu sirikna nyaan apal jigana ece eta sok ngapalkeun lagu eta nya nahaku naon nu geulis loba asik nahaku naon nu bangor loba tuluykeun sigana mah ngarasa asa aing bisa payu kasasaha tungtungna bener kulit kelir koneng auy huntuna bodas tipung aduh biwir berem-berem jawer panon coklat nah anjing na apal kabeh sih eta aduh alhamdulillah pamonik mangpaat ngapalkeun lagu eta tadi dina mobil alhamdulillah keun ece lumayan piduiteun Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Tilu kewajiban orang tua ka putra wal yutimhu min halalin pasihan tuangan anu halal mangga eta kewajiban teh ani kewajiban teh monika kewajiban ayeuna Kang Nur Rohman budak hoyong soleh dengan harta yang dikorbankan tidak cukup tapi yang paling utama didiklah anak dengan pendidikan agama cipojoh jalan Cieurik malikupat di abonan pepeujeuh pami marulih ulah ngupat ka awonan sanestu hoyong dipanjangan waktu natos tenyekapan buah kaliki mesra di parapatan sakitu ti abdi hapunten tina sagala rupi kalepatan buah kaliki mesra di parapatan mun ibu bapak ngaku cinta ka nabi sing seueur maca Al-Qur'an sareng maos sholawatan aminan. Buah kaliki mesra di parapatan mun pamonik ngaku cinta ka abdi sing kersa ngaberkatan amin atuh tak itu amin ada abdi teh perlu dukungan terima kasih atas dukungan semuanya hadanallah wa iyyakum ajmain subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih hapunten Bu Haji abdi teu ngaleueut da ieu teh suareg teuing muhun tadi ge di ditu dipasihan kue sagala rupa nganti bang dipelongkeun da abdi teh bingung rek ngahuap bade ngahuapkeun kue nu ieu bade ngahuapkeun nu itu bingung sagalana sadayana karesep salaki abdi mata keresekan welah Bu Haji kapan bisi pasea engke ucul Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan ibu sadayana nu hadir kana tempat pangaosan urang Gardu Jaya kampung naon ieu teh ibu Kampung Gardu Desa Gardu Jaya Kecamatan Panawangan Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat Negara Kesatuan Republik Indonesia bahasana urang dia Jawa Sunda oh muhun ari Jawa mah beda ibu di Pangandaran mah seueurna aya sapalihna Jawa matak di Pangandaran mah golongan ahlu Sunda wal Jawa itu ibu sing tiasa ngabedakeun Sunda mun dina bahasa identik jeung huruf A Jawa mah kana huruf O jadi mun di Sunda nana di Jawa mah nono mun di Sunda tata di Jawa mah
toto, mun di Sunda batal, di Jawa mah botol. Mun di Sunda mangga calik berarti di Jawa mah monggo linggih. Ibu sing sopan kiraku katamu monggo colok. Kumaha lamun namun pacamat ece ka ece assalamualaikum balas atuh ih geuning pacamat monggo colok euy banyak kitu. Wallahu a'lam bishawab ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.